Viersma Official Sartika Project. Asih pamungkas nyanggakeun Kang Rijalina. Mungkaran patepang jeung diri anjeuna asih nu tos lami teu manggi nu saati anjeuna jol datang mere palolongkrang dina hate. Harita geus waca moal rek midua komo rek sulaya ngahianat ka cintana kuring nu geus janji bakal rek pasini kana janji nu geus saati akang geus balaka ngedalkeun rasa katresna akang panceu kayakinan urang bakal tinekanan asih nu pamungkas nu hama bisa dipungkas katresna nu nyacas malas cinta nu sajati nu hama bisa kaganti moal arek calir kana janji nu geus
kita lagi video klip Ija. Yeay. Tadi salah ngap nama sarua ngomongnya beda. Kayak ya.